palingan da jam 8:15 nembalan jika ngajak HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira teri doma meuning entong sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panas tren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kudua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calinci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morik ngijing sila bengkok sinembah. Sejahusu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Gopur nu maha ngatur dihandap mewah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadule ku kapanasan. Urang mundut ka nu maha agung urang menta ka nu maha kawasa nyarande ka Gusti murbehing alam muga-muga ieu pangaosan teh sing hade pangaosna. Mugia dina ieu pangajian teh sing alus pangajianna. Para asatid asatidah kori koriah mubalig mubaligo hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Bisi neangan dahareun. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Entong ngajugjug nu jauh, entong neang anu anggang ilmu mah cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana naon tugas kahirupanana. Hakikat tina kailmuan al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun bener eta ilmu cahaya berarti urang boga ilmu kudu geus jadi oncor keur hirup urang keheulaanan ngoncoran hirup batur. Nu jadi pertanyaan, urang boga ilmu geus jadi oncor acan keur hirup urang? Jawabanana acan. Kabehanana ge nu hadir arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting HS wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae padahal eta teh ladang amal ceuk Allah Rabbul Alamin. Kabeh oge ararapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ayeuna ka Bandungan ajengan ge gurger wae. Berarti ilmu urang boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa lamun tanpa pitulung jeung pidawuh Allah Rabbul Alamin. Hadirin kaum muslimin saha atuh nu bakal kaancikan eta ilmu iwal ti jelema nu geus bisa miceun sifat rasa. Lamun bisa grapikeun sifat rasa bisa, lamun alus grapikeun sifat rasa alus, lamun daek grapikeun sifat rasa daek lantaran eta mah sifat sombong ngaranna. Nalika jelema geus katitipan sifat sombong hampura. Panon poe tuh caang soteh lamun ditempo kalawan panon muka.
Tapi lamun panon nutup maka panon poe sacaang-caang nage moal bisa katempo ku caangna nu aya ngadon poekna. Lamun hate geus bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur, tapi lamun hate geus bijil sifat sombong maka moal bisa lalajo ka alusan batur nu aya asa aing panghebatna, asa aing pangalusna nu kieu adigu ngaranna well. Tah. Matak nu ngaran hakikat hirup ayo urang bisa naon keur naon atuh ku Allah diciptakeun kalimah la haula wala quwata illa billah. Gening urang teh teu daya teu upaya jadi dijadikeun bisa dibisakeun alus dialuskeun pinter ge dipinterkeun. Matak jelema pinter ulah asa aing pang pinterna hakikatna pinter eta teh keur dititipan kapinteran ku Allah nu Maha Kawasa. Anguran hirup mah Pak bodoh. Nu bodoh bisa salamet ku bodona naha nu teu nyaho mah loba kasieun, tapi nu pinter kadang-kadang leungit kasieunna lantaran geus nyaho urusan undang-undang jeung hukumna. Aduh. Mata urang bisa dibisakeun, urang daek diadaikeun, urang alus dialuskeun, urang pinter ge dipinterkeun. Lamun iblis teu sanggupeun ngajadikeun ibu jadi jelema jahat, maka iblis bakal neangan cara supaya urang jadi jelema ria dina ibadah dorakana mah sarua. Lamun iblis teu sanggupeun ngajadikeun bapak jadi jelema jahat, maka iblis bakal neangan cara supaya urang jadi jelema ria dina ibadah dorakana mah sarua. Bahkan panggede-gedena dosa katimbang dosa judi, mabok jeung zina adalah dosa ngarasa bangga ku ibadah sorangan sabab kasombongan Allah geus asup kana dirina. Well. Matak hampura ibu-ibu ngupingkeun ceramah kieu gerariren, gera eureun nyieun status Facebook OTW tahajud. Gera eureun ngedeng-ngedeng kongkorong bari dipoto tuluy diasupkeun kana Facebook. Alhamdulillah 25 gram dari suami eta teh mah panas batur lur. Gera eureun ngedeng-ngedeng geulang komo bari digibrig-gibrig hayu ngaos. Ieu teh sombong ngaranna. Maka kesombongan mutlak milik nu Allah nah habet direbut ku urang. Kartos rupina. Ieu manusia mah Allah banggakeun. Lautan sakitu legana curug antelkeun kana jero lautan angkat tah sakecelakna cai nu aya dina curug eta teh ilmu Allah nu dibagikeun ka manusia. Matak manusia kudu bisa silih ajen jeung manusia deui supaya sampurna dina kahirupan. Moal aya jelema anu sampurna. Aya nu ditiung tapi sakapeung mah haseum beungeut, aya nu tara ditiung tapi sakapeung mah amis budi, aya nu sok ka masjid tapi kumed, aya nu tara ka masjid tapi semplek kenteng ku si eta digantianana. Ternyata Pak urang teh satu sama lain saling membutuhkan, maka jadi Islam pek Islam nu bener, jadi Kristen Kristen nu bener, jadi Hindu Hindu nu bener, jadi Buddha Buddha nu bener. Maka lamun agama kabeh geus bener moal silih ganggu antar agama. Well. Lamun jadi NU nu bener, lamun Persis nu bener, mun Muhammadiyah nu bener, maka lamun Persis NU Muhammadiyah geus caricing dina bener, maka moal bisa ngaganggu kana organisasi lain lantaran anu ditunjung tinggi adalah nilai kebenaran. Islam teh ibarat kamar, Islam teh ibarat imah ngan sok misah kamar. Lamun bapak mun urang cicing di kamar belah kulon tong sok luha-loho ke kamar wetan bisi nolol mitoha. Lamun urang NU tongoy dina ka NU-an entong sok nolol kana organisasi lain pigawewe nu urang. Atuh Persis kisarua geura cicing dina ka Persisan entong luha-loho kana kamar NU mending oge sok pigawe ku masing-masing ku carana masing-masing. Hakikat nu ngaran kahirupan urang keur migawe dina jalan karidoan. Nu penting mah itu ridho, urang ridho sarua pada ridona. Tuh. Kuring pan beda ti batur. Di mana ya Ustad merek jiga ojek online? Abdi ge sadar mang. Tapi itu pelajaran hirup yang wujud jeung bentuk manusia mah geuning kitu keneh ngalusan beungeut babari. Hayang glowing enteng tinggal meuli skincare Eropa 1,5 juta ngaranna. Ai skincare ka badag aya dengan sangut teu ka badag beungeut bodas ngan awak begung. Ieu teh panyakit ibu-ibu nepi ka beungeut di bodasan, huntu di behelan. Ari beheung mah da hideung. Komo punduk barenge deh.
mengeus cek kuring mah teu kudu make jeung kikituan sabab Allah ngajadikeun manusia kalayan wujud sampurna maka Allah ge nyampurnakeun ku boga salaki ku boga pamajikan keur nyampurnakeun manusia Pak. Geuning itu batur oge nu hideung payu we malah ditanya teh kumaha cenah make jeung kawin nu hideung genah nama jeung genah bangsat kitu tulus cing tanaon urusan bangsat jeung hideung lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadun suri pugu bangsat tobat naha asa disampurkeun huntu eueuh beungetan naon eta ngaranna hikmah Pak. Matak urang teu boga hak pikeun ngaledek batur ngahina batur ngarendahkeun batur sabab hareupeun Allah teu saeutik kajadian jelema nu dihina di alam dunia tapi mulia hareupeun pangeran tapi teu saeutik kajadian jelema diugung-ugung dimulia-mulia di dunia tapi sakapeung hina di alam akhirat lantaran ngarasa boga pangmulyana well bener lur tuh anapun nu ngaran hirup entong hayang wawuh jeung kagorengan batur tong hayang apal jeung katebalegan batur tong hayang apal jeung kedulna batur sabab urang oge daek teh sasatina ngeluhur baretok bener tuh Pak. Ari bapak daek ka masjid tiba heula nah ari ieu ngabeureukeut seueur kunaon ieu teh ari bapak-bapak daek ka masjid tiba heula nya sok jawab henteu Pan tapi naha urang geus daek sok melak cangkeng dina kelek asa aing pang daekna teu sadar yen urang teh pernah ngelud nalika urang daek ka masjid nyangangang ka batur ka masjid atuh tah tempo mang kumacak batur alah maneh ayeuna kitu sote baheula mah gapleh jeung aing maka hirup tong lalajo teuing batur anguran asup kana awak lalajoan diri sorangan. Pertemuan nu paling indah bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan yang paling indah ketika aku sudah menemukan diriku. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangerenna. Jelema wawuh kana dirina teu sudi hayang wawuh jeung kagoreng patutan baturna. Jelema wawuh kana dirina teu hayang nempo kasalahan baturna jabab apal kagorengan jeung kagoreng patutan dirina. Kajen wel-welan da can nepi ka dinya makom urang mah acan. Anger dina panon teh goreng batur we. Urang mah alus we kitunya. Pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan yang paling indah adalah ketika aku sudah menemukan diriku. Maka bapak tong ngawangkong jeung kagorengan batur, tong ngawangkong jeung kasalahan batur, tong ngawangkong jeung kateucergan batur, cobaan bongkar awak bapak nu sebenarnya. Kadang-kadang awak urang leuwih goreng batan batur. Palebah mana gorengna urang mah jelema ngarti, urang mah jelema paham, Quran dibuka, hadis diaji, Sapinah, Jurumiyah, Sulam Topek, Tijan, Mantek, Ma'ani, Bayan, Balagoh, Al-Marogi, Ibnu Katsir kabaca aya praktek dina hirupna wallahu alam. Cek Quran kudu infak jeung sedekah, geuning urang kumaha gera wawuh kana diri supaya urang teu wawuh kana kagoreng patutan batur, leuwih hade telem kana awakna masing-masing. Tah ku ceramah kieu mah pan ungut-ungutan sararea meureun sadar. Tuh. Ya. Sok lalakon hirup tah. Sabab Al-Qur'an teh kawengku ku 4 ilmu. Hiji lapad, 2 makna, 3 matan, 4 maknawi. Lapad-lapadna, makna artina, matan eusina, maknawi amalna. Cing kira-kira urang nyingeurepan Quran karek nepi ka mana? Lapad wae geus hese makhorijul hurufna panjang ponokna geus bangga letah Indonesia mah didik ponok atuh Pak. Hayang alus menyebut wala dolin tak angere wala bedolin. Komo lamun nepi kana makna teh arti. Nu dibaca adalah subhanallah. Tak ieu teh lapad subhanallah teh naon maknana maha suci Gusti Allah, naon eusina eusitina subhanallah teh diri kudu ngawujud kudu ngabentuk jeung sifat kamahasucian Allah. Lamun Allah maha suci maka awak teu meunang kotor, lamun Allah maha suci maka hate teu meunang sirik pidik jahil kania istren panastren dudupak rurumpak teu kaupan cegukan punungan. Apan sifat Allah subhanallah maha suci Gusti Allah maka hate kudu bersih harita keneh hese palamun dibawa nepi ka dinya. Anger we bibir mah subhanallah, anger batur nyen gedong menyeru hulu. Anger bibir mah subhanallah tapi batur meuli motor ratug angen. Bibir subhanallah batur meuli tanah pingsan si eta.
Biwir subhanallah batur meuli mobil nah ada paeh berarti subhanallah teh karek nepi kana biwir can rapat jeung hatena can katempo dina akhlakna paingan atuh ilmu urang ditolak batur sabab ilmu urang teh ku awak sorangan geus ditolak bener teuing ilmu urang teh mang bororah ku batur ditampa ku awak sorangan geus ditolak ngarti ilmu tahajud apakah diri orang tahajud nyaho bab sodako apakah orang jeung gebro sodako apa kudunya ahan jeung asian dedehan tapi naha hate sok sisik melik sulit ati goreng pucus ka diri batur di mana letak ilmuna sok tapakuran matak ieu curug teu bisa nyalahkeun batur curug teu bisa nuding batur teu meunang nyalahkeun batur sapanjang urang jadi manusia bener salah tadi saur pun lanceuk dina ceramahna manusia mah bener salah pada boga alus goreng pada boga daek kedul pada boga maka gerak eureun nyaritakeun salah batur da urang ge boga salah jiga batur gerak eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge osok kedul jiga batur gerak eureun nyaritakeun ka goreng patutan batur da sakepeung mah urang ge sok goreng patut jiga Allah bener maca Quran 30 juz satahun tamat sapina jurumiyah sulam taufik tijan mantek maani bayan balago jigana 10 tahun ge beres tapi nu hese ikro kitabaka gera baca kitab araranjeun dina hate barahraneh sorangan ta eta nu hese bener teu mang kop mata kulah loba maca batur teh kitu tah baca awak sorangan da ibu mah atuh lobana loba maca batur bulu panon baca ta ieu buuk baca buuk manjangan bulu panon teu manjangan halis teu manjangan edas geuning kerok ganti ku patlot balik pengajian riweuh da leungit hiji bulu panon jeung bulu ieu tah bulu sirah heuh buuk manjangan pan bulu panon mah teu manjangan naha pan Allah mah maha adil yan manusia teu butuh panjang bulu panonna dari riweuh geura sok pikir panganten sapoe teribu setari ibu mah keur mau motor bulu panon dipanjangan ah riweuh gubrage kana susukan ternyata Allah teh instan nyiptakeun manusia mah tinggal narima disebut we takdir heueuh ieu urang baca ieu awak tong maca-maca nu jauh lah baca awak we heula tuh lalajoan ku ibu daun tinggal daun teu bisa munian dunya tapi daun lamun napal kana panon maka dunya moal katempo nalika hate jelema bersih bakal bisa lalajo ka alusan batur jeung ngajen ka alusan batur tapi lamun hate ku siksik melik sulit ati bakal geuleuh ku ka alusan batur tinggal balik kana awak Pak lamun batur maju bapa geuleuh aya naon dina hate lamun batur sukses bapa rujit aya naon dina hate cenah innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung kami ukur biwir nu sabenerna mah innallaha ma'ana saestuna kami babarengan jeung Allah mana sifat Allah na awak urang geuning eueuh di mana atuh sifat Allah teh Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabar Al-Mutakabir aya teu na awak urang Ar-Rahman Ar-Rahim nyaahan asihan dedehan pada kenyataan mah harta sarakah pada kenyataan mah diri asa pangnyana pada kenyataan diri asa pangbenerna teu peduli ka sasama hirup di mana nyaahan asihan dedehanana Allah kumaha lur karaos tah lumayan tapi toong Nabi Muhammad sarengsena perang Badar ngariung di masjid di paruman lampu masjid boga cai sabotol itu keur memperjelas tentang bismillah Pak kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu maha welas Ar-Rahim nu maha asih maka nete sifat Rahman Rahim ka Kangjeng Nabi Muhammad welasan asihan jeung dedehan ngareret Abu Bakar anjeun geus kolot lamun anjeun teu nginum ku kami teh dipikarunya yuh cai keur anjeun sabotol Abu Bakar boga bismillah ngareret Umar bin Khattab ya Umar kaula boga cai sabotol kop keur anjeun Umar ngareret ka Utsman ya Utsman kaula boga cai sabotol kop keur anjeun ceuk Utsman ya Ali kaula boga cai sabotol kop keur anjeun ceuk Ali ya Rasulullah kamu heula boga cai sabotol kop keur anjeun inilah makna bismillah Pak nyaahan asihan dedehan tapi kanyataan jelema beunghar ge butuh kana BLT geuning
gedongna sigrong, mobilna mewah, sawana lega, kongkorong panjang. Duh, eta RT teu mere BLT kuat RT dicarekan. Pecat cenah ku aing menjadi RT kitu patut mah teu adil. Cinta kunaon ibu nyarikan RT batur menang BLT aing henteu. Cing teh pan ibu mah gedong sigrong, mobil mewah, sawa lega, kongkorong boga, da ganeng satek ustad dibekem ku aing kitu. Berarti jelema beunghar butuh BLT ieu teh bersyukur ku beungharna. Aya disebut beunghar hayang, aya syukur Allah. Paingan nu beunghar teu kaasaan karuniana, da bongan ngabohongan diri sorangan. Well tah. Lamun jadi jelema nu bersyukur benang BLT bantuan ti pamarentah bari gedong boga, sawah lega, kongkorong aya, budak sarakola tong ditarima serenkeun deui ka RT mak malain deuk nolak eudek nampa ngan pangmikeunkeun kanu hakna tu si yatim tu si miskin ta eta syukur ku harta mah lur. Allah nya cekuring gebalik deui kana awak hirup teh matak lamun boga bal tong sok dipake maledog batur. Sabab batur dianggap temok, lamun bal dibaledogeun kana temok, maka temok teu ancur tapi bal balik deui ka awak sorangan. Matak lamun nyaritakeun kahadean, entong dicaritakeun keur batur, sabenerna kahadean mah keur awak urang sorangan. Teuing ah. Tuh. Sehingga lamun jalma ngabogaan penyakit hate 1000 kaalusan bakal leungit ku hiji kagorengan. Catat. Lamun jelema boga penyakit hate 1000 kaalusan bakal leungit ku hiji kagorengan. Kade ieu teh ibu godaan keur kaum ibu-ibu. Lalaki 20 tahun usaha ti hotat, macul, kuli, manggul jeung segala rupa, melaan anak jeung pamajikan, jadi imah, jadi sawah, jadi kongkorong, jadi kadaharan, jadi baju. 20 tahun salaki ngusahakeun ibu bakal leungit ku hiji kagorengan nalika bapak ngabebonceng awewe sejen. Bener Bu? 20 tahun lalaki ngusahakeun ibu sapoe ngabonceng awewe sejen deuk kumaha eta ibu? 20 tahun leungit ku hiji kagorengan. Tapi hareupeun Allah mati balik 20 tahun nyeun kagorengan maka bisa leungit ku hiji kaalusan. Paingan agama butuh mukhlisina lahudin, sing ikhlas ngajalankeun agama karena Allah. Sabab Allah mah moal sulaya kana janjina mun manusia manuhun ge hese Pak. Kahartos rupina ya. Eta kuring ya ceramah teu karena duit. Teu. Da meureunnan nunggolem ge geus apaleun bab eta mah. Lain karena duit, karena naon atuh? Karena duduluran. Banten baheula Jawa Barat lin. Bahkan Bandung sebenarnya hormat ka Banten. Di Banten seueur para ulama Pak anu ngarang kitab Safinatun Najah saha tah? Ti Banten. Lol deui pan almarhum Abuya Uci, Mama Uci, Banten. Bandung teh hormat Pak ka Banten. Mata kuring lamun kudu nyarita hareupeun urang Banten, teu kudu lila 10 menit anggeus balik dahar beres. Sarua we atuh nyarita hareupeun guru aya ti Bandung ka Banten nya. Banten teh pohara, ulama-ulamana, kiai-kiaina keren-keren, alhamdulillah. Mata hakikat hirup mah lain bapak kudu ngahormat kuring, tapi kuring kudu ngahormat ibu jeung bapak. Lain ibu kudu ngagung-ngagung nana gerhana orang Bandung, anu kudu diagung-agung mah tah ustad kiai ulama nu aya di Banten eta sorangan. Ulah jati kasilih ku junti, aya nu jauh di jugjug nu anggang di teang, aya nu deukeut teu dikoreh-koreh acan. Paling geuleuh lamun masyarakat nyebutkeun ustad anu setempat nyebutna ustad kukut we kuat dianggap anak me ustad. Padahal ustad setempat adalah pahlawan anu sejati. Kuring mah datang ka dieu hiji diulem, 2 dibayar. Atuh cobaan cenah isuk mah nana gerhana ulem deui ngantong dibayar, datang mah. Ieu teh keur ngomongkeun bersih hate na kotor wae hate teh. Kacau ya. Kacau. Nabi Muhammad beres ceramah aya nu mere doma di tengah jalan aya nu menta. Ya Rasul naon eta doma? Hayang kantenan, juk tungtun atuh kumaneh.
Nah gerhana ya apa bakal bebawaan pegat di jalan dibikin moal. Dua tak kotor hati kacau ya kacau. Pangaosan teh raruksak hatena. Paingan orang hese ngebersihan awaknya. Tah lalakon hirup Pak. Dua, lamun jelema geus bisa ngosongkeun hate, kosong hate teh. Lamun jelema geus bisa ngosongkeun hate, maka segala rupa bakal jadi ilmu. Catat ku ibu, jelema geus kosong hate, segala rupa bakal jadi ilmu. Lain sakadar Quran, lain sakadar hadis, lain sakadar kiai, lain sakadar ajengan, lain sakadar ulama, segala rupa bakal jadi ilmu. Anjing jadi ilmu, hayam jadi ilmu, hileud jadi ilmu, laleur jadi ilmu, titinggi jadi ilmu, hap-hap jadi ilmu, muning jadi ilmu. Sok urang bongkar. Cekolot baheula cek orang Banten gerateangan pamimpin teh budak angon. Naha muning badag ku budak leutik nepi ka ditungtun. Pada teh bahasa Banten, Pak. Cek urang Banten baheula teangan pamimpin teh budak angon. Lalajuan tu budak angon muning gede ditungtun ku budak leutik nuturkeun naon sababna muning gede nuturkeun budak angon lantaran budak angon ngarti kana kahayang muning tah matak teangan pamimpin teh nu ngarti kana kahayang rakyat atuh lur. Aduh bener ya lain ukur alus jago dina pidato. Bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi lamun abdi jadi insyaallah wadul ka dituna teh budak angon ngangon saha eta lamun di para sahabat na Umar bin Khattab init-init ka tepi piring anyat selang ka tiap lawang tengah puting init-initan kanu sangsara koceak aya budak ngadengek ditanya kunaon bet ceurik ternyata eta budak ceurik lapar lantaran hayang dahar. Umar bin Khattab tepikeun nyegruk cai panona ditanya ku sahabat kunaon Umar dosa kuring jadi pamimpin lantaran rakyat katalangsara. Aduh kumajak Umar tungguan anjeun eta budak cerik tungguan usapan heula kami dek init balenyang init ka kantorna mawa gandum 60 kilo lempang 6 kilo poe ayeuna aya teu pamimpin seperti kitu nyaho abdi oge teu kudu diomongkeun ku ibu Allah bener ceuk sekdesna teh sekda urang Umar ku kaula dipanggulna montong doraka kuring bagian kuring kerennya banyak pemimpin bareto dianterkeun bilih di dia aya pakuwu aya pakades bilih bade nyobian jiga Umar mangga mimitian tipe isuk mawa beas 60 kilo lempang 6 kilo bagikeun kanu sangsara paling kuat jadi kuwu 3 poe nah potong cangkeng lurah. Ternyata ngabanding-banding antara urang jeung ka pemimpin bareto jauh tanah ka langitna matak urang entong boga soyeh pang bijaksanana. Hiji lalajuan deui tina hileud jadi ilmu Pak. Hileud cicing ngabungkus dirina kapanasan tina hileud dipikasieun hileud dipikagila hileud merang tapi hileud cicing muntal dirina lol robah jadi kukupu saha jelema nu teresep kana kukupu tah ladang pangaosan teh urang teh anggap hileud balikna sing jadi kukupu. Lamun tadi goreng kasalaki balikna wayahna ayah maafin tak eta nu dikarep-arep teh. Lamun tadi init ka dieu ngadul ka masjid bubar ti dieu jadi daek. Lamun tadi goreng jeung tatangga init ka dieu jadi alus tina hileud jadi kukupu lain hileud jadi hileud deui atuh. Kahar tos rupin Pak. Tuh hileud orai jadi ilmu cicing orang yang ngejepat dinu poek robah bajuna ganti kulitna bisa jadi ibadah urang mah Pak karek bisa ganti mukena can bisa ganti eusi hate nu sabenerna. Kamari Ramadan 30 poe ngajalankeun ibadah puasa nahan lapar jeung dahaga robah awakna robah hatena encan nu robah bajuna tanggal 1 Syawal. Sadar itu malah tanggal 15 oge geus gujrud buru-buru bapak balanya teh ayeuna engke mah macet jeung panas berarti karek hayang robah kulit ganti kulit karek hayang robah baju teu ganti baju aslina naon baju asli libasu taqwa baju katakwaan can ganti nepi ka ayeuna bener tah dua tatina orai
Keun hayangnya sugana diajar mikir sarareanya. Tilu Bandungan laleur Bu. Laleur entep dina perkara nu kotor, napalkeun kok kotor, ngaluarkeun kok kotor. Tah urang teh di dunya teh kadang-kadang juga si eta. Nempok ka goreng patutan batur, ngabeja-beja ka goreng patutan batur, ngaragrageun darajat batur, nu kitu mah. Pokona ngarti teu ngarti ungeuk we heula lah. Laleur tah. Titinggi guru titinggi teh. Towel titinggi ku Ibu. Towel morongkolnya. Sifat saha eta Pak? Lamun urang rumah salah ditoel ku batur tarimakeun. Nu paling paur mah nya salahnya gagabah. Guguru tina titinggi ditoel jug morongkol. Asli mun urang salah ditoel ku batur morongkol tarimakeun. Moal pernah terjadi aya perdebatan Pak demi Allah. Lamun salah sahiji ngelehan dina kahirupan bener. Mun ibu baeud tah bapak nu kudu jadi titinggi. Lamun ibu baeud bapak kudu guguru karena titinggi morongkol Pak. Dina artina merongkol narimakeun kana kasalahan sorangan. Kunaon pamajikan baeud oh rasiko kurang, kunaon pamajikan baeud oh lipstik geus disokelan ku bilik, kunaon pamajikan baeud oh wedak geus molongo, kunaon pamajikan baeud oh beas geus eueuh. Titinggi nu paling paur mah nya salah nya rongkah. Pamajikan baeud kunaon sia bagong baeud atuh pamajikan dianggap bagong moal nerima kumaha cek pamajikan. Maneh nyebut bagong ka aing berarti sabebeting aing teh digegepan ku jaluna. Jadi kacau kahirupan. Sok kali-kali mah urang jadi titinggi. Anu pang ikhlas-ikhlas naon sok? Makhluk Allah di alam dunia nu pang ikhlas-ikhlasna naon? Cacing. Ari bapak pepelakan disuburkeun taneuh ku saha? Bener Pak? Ku cacing. Toong tuh belut mah hayang jadi jelema ngan cek agama teu meunang belut tong hayang jadi jelema ngan maneh kudu nyampurnakeun jelema kitu teh bahasana teh. Matak belut diurek ning eupana cacing ning kieu kitu nya ngurek teh nyangut prek goreng dahar tah eta teh lamun dipikir cek ilmu makrifat mah doma dipencit atoheun, lauk digoreng atoheun, hayam digoreng atoheun, muning dipencit atoheun. Nama gejeng atoheun pan asup kana awak bapak. Iwati wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makhluk Allah ngan saukur dua nu dititah ibadah nyatana manusia jeung jin. Tah belut teh ibadahna teh eueuh deui ku dilegleg ku manusia. Hayam ibadahna eueuh deui iwati ku didahar ku manusia. Jadi sumsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa, jadi tanaga engke salat subuh pan abdi tuang di dieu. Bieu teh jeung daging hayam jeung lauk dituang ku abdi jadi tanaga pake engke subuh adan salat maka pahalana teh ngocor ka urang dieu. Batin naon eta? Batin meujit hayam didahar ku abdi matak bieu teh teu beak bahankeun. Tah eta bapak-bapak eta ning barang tuang saha nu nyieun amal ibadah nu sabenerna sok? Ieu nu ngayakeun acara pan bapak mah teu mekal ka dieu nya. Mekal teu? Tah eta dibeakeun lep jadi sumsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa engke pake adan, celengkeung bapak adan, pake salat, pake tahajud. Tah tanaga bapak teh sumberna kadaharan eta, maka kadaharan eta teh jadi saksi di akhirat. Saha? Ieu nu boga hajat disaksian ku eta tah. Mata kudu balageur jelema. Beda jeung jelema nu kumed eueuh saksi di akhirat teh. Bener ya? Atoheun Pak. Domba dipencit didahar ku urang atau jadi sumsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa, jadi tanaga pakai salat, pakai ibadah, pakai maca Quran. Heupan geunahna ibadah teh aya tanaga. Da aya tanaga mah adan oge kuat letoy. Allahu akbar, Allahu akbar. Lese eueuh ku tanaga. Ya kuring ceramah ku tanaga. Dahar heula maka tanaga. Sok guguru tidinya tah. Sok dek naon deui guguru tina naon deui sok? Tina hayam. Dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, ti kotokna keur nyuburkeun pepelakan, buluna
ditek-tekan pulas warna bodas Taufik Hidayat juara internasional ngagebugan bulu hayam tina hayam naon teu manfaat bandingkeun jeung ibu enjing-enjing ngenog dagangkeun ka warung juk tina hayam wae manusia teh kudu era guguru ka doma modalna dua hiji rasa dua nafsu cacak-cacak doma boga rasa jeung boga nafsu rasa lapar nafsuna maok leos geuning doma ka jalan nyokot daun sampe karek boga rasa boga nafsu tapi nyokot mah daun sampe nah ari jelema cenah sampurna boga tilu rasa nafsu jeung pikir negeuningan eta ngalah sampe dilek-lek pagerna dicabut sampena didahar beutina dihakan ongkoh kulitna didudut ongkoh daunna ternyata manusia lebih sarakah tibatan lain bener pak Allah bener ning luhur apa mah ikro kita baka jadi maca kitab sorangan ya pengajian kieu mah lain maca kitab batur maca kitab sorangan sok deuk lola jotina naon deui sok pak hap-hap aya di Banten hap-hap naon sami oke aya sarua bisa salah tempok ibu hap-hap tangkal sakitu gedena hap-hap masih kena dieuneuk-euneuk sok guguru bapak teh tina hap-hap tah penceramah kudu guguru tina hap-hap mah ulah janji ngomong tanpa mikir heula kakara ngomong hap-hap sakitu gedena tangkal masih kena dieuneuk-euneuk artina alus pamikiran anak meh nyieun tindakan kunaon ayeuna sok papasehaan ayeuna mah kadang-kadang ngomong heula keuna kumaha engke kitu teh Pak akhirna teh ngomong teh sabelong bentor nganyerikeun hate batur ngahianat ka batur ngarendahkeun diri batur bener mentah hampura leuwih babari katimbang nyieun dosana ibarat salaki geus nonyok pamajikan jebrod nyeri memeh hampura takol ibu kuduna tanya heula ciwit heula diri urang lamun diri urang nyeri tong cuat ciwit ledek heula awak urang lamun urang nyeri tong ludak ledek hina heula awak urang mun urang nyeri tong hina fitnah heula awak urang lamun ceuk urang nyeri tong fitnah aman hirup lamun kitu ai ieu mah lain dikoncar mitnah batur ngaledek batur ngahianat batur nganyeri batur bener hap-hap teh jadi ilmu ternyata bacaeun kabeh gara sok pikir ku ibu bener maka lalakon kahirupan setiap manusia bakal kena ku tungtung hirup naon ngaranna tungtung hirup naon ibu tungtung hirup lain dalahar tungtung hirup wey aduh elehna Nabi Muhammad dina perang teh eta tah ku gonimah jadi ibu-ibu ge eleh fokus teh ku hakaneun manusia hirup di alam dunia bakal aya tungtungna naon tungtung hirup tah maut laqinu mautakum an la ilaha illallah talqinkeun jalma duduk maut ku la ilaha illallah ternyata la ilaha illallah modal hirup setiap manusia Pak la ilaha illallah teu aya nu ngajadikeun angin Allah la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah la ilaha illallah teu aya nu ngawujudkeun angin Allah la ilaha illallah teu aya nu nulungan angin Allah la ilaha illallah teu aya nu ngelmuan angin Allah la ilaha illallah teu aya nu nakdirkeun angin Allah jadi segala rupana ge terjadi karena izin Bapak hadir ka dieu kuring ceramah di dieu kalem ieu teh geus jadi kersaning Gusti ayeuna ibu barang tuang geuning eta meakeun eta teh geus jadi izin Allah matak tatangga nu sabelah eta mah pangaosan kitu ya kana hakaneun biiznillah segala rupa ge matak tong panas ku takdir batur tong ngomongkeun ka goreng patutan batur tong nyaritakeun urusan batur naon sabab segala rupa ge boga caritana masing tong geuleuh kana masa lalu jelema sabab Umar bin Khattab ge poe ayeuna cicing gigireun Kangjeng Nabi Muhammad padi kubunna padahal Umar bin Khattab saacan asup Islam bandungan kalakuan jeung akhlakna tong ngareret jelema sangsara dianggap rendah Bilal bin Rabah ge pangsangsarana sahabat Nabi tapi tarumpahna geus aya di surga bener entong gila ku jabatan naon sababna Firaun oge Pak di podaranna di Laut Merah geuning eta hirup teh pelajaran wungkul matak ieu aya haulan natus memperingati anu tos ngantunkeun lain sakadar urang inget ngarana tapi kudu inget tentang kebaikanana bener aya nu maot hayang naon ari ibu mun ibu maot hayang naon hah
Ibu lamun maot hayang naon? Amin. Juga tuh. Bapak lamun maot hayang naon? Kuring lamun maot hayang naon? Oke. Urang diajar mikir. Jelema gering hayang aya geus cager. Jelema miskin hayang beunghar, ade geus beunghar? Kok itu hayang miskin. Jelema gering hayang cager, aya geus cager hayang naon? Mangga sok urang diajar mikir sok. Jelema gering mata ka dokter teh hayang cager, aya geus cager hayang naon? Santri hayang boga ilmu, aya geus boga ilmu hayang naon? Rakyat hayang jadi pejabat, aya geus jadi pejabat hayang naon? Baheula urang can jadi ustad hayang jadi ustad, aya geus jadi ustad hayang naon? Mangga sok, wilujeng longlang sok. Sadil atuh da. Ya diajar mikir anu sadetik teh ya. Jelema gering hayang cager, aya geus cager hayang. Oh hayang gering. Oh, atuh moal eureun-eureun gering teh. Jelema bodoh matak sakola, matak pasantren hayang pinter, aya geus pinter. Hayang naon? Rakyat hayang jadi pejabat, mana bukti rakyat hayang pejabat? Eta geuning rakyat sok nyalon, legislatif, eksekutif, yudikatif, berarti aya kahayang, hayang jadi pejabat, aya geus jadi pejabat hayang naon? Hayang duit. Baingan atuh lur 271 teh nya. Hayang duit si bebengok eta mah. Cicing rada hese ya pertanyaan teh padahal mah enteng, Pak. Lieur teh sebenarnya mah ku teu digawe, dalam digawe moal lieur. Jelema gering hayang cager, aya geus cager, urang pernah ngalaman gering teh geuning teh genah, tah aya geus cager, heueuh hayang ngajamin jelema gering, da urang ge keur gering eueuh nu ngajamin teh teu ngeunah, tah eta tamat tah hirup teh. Jelema gering hayang cager, geus cager hayang ngajamin jelema gering. Hiji tah. Jelema sangsara hayang beunghar, aya geus beunghar, tinggal balikeun. Hayang ngajamin jelema nusang. Jelema bodoh hayang pinter, aya geus pinter, hayang ngoncoran jelema bodoh. Ke rakyat hayang jadi pejabat, aya geus jadi pejabat, hayang nyaah ka. Ceuk kuring ge jawaban eta mah ku gawe. Ada jelema nu teu gawe mah anger lieur. Jelema gering hayang cager, aya geus cager, hayang gering. Ya. Baheula urang bodoh hayang pinter, aya geus pinter, deuk nipu nu bodoh gitu. Sabenerna ya lamun urang geus pinter kudu ngoncoran jelema bodoh, tah didinya cocok tugasna. Matak ibu hayang beunghar, hayang beunghar nu balik ibu hayang beunghar. Demi Allah babari Pak, teu kudu usaha teh jam genep balik jam genep, teu kudu hayang beunghar. Kunaon atuh siapkeun wadahna. Naon eta wadah? Hate bapa. Keur sangsara sisik melik sulit ati goreng pucus belang bayah tong ngarep-ngarep bakal beunghar. Naon sababna? Allah geus mah uninga kana rasiko jelema nu goreng hate kitu keur sangsara goreng hate komo dibere beunghar moal teu sombong ku hartana paing anu sangsara goreng hate teu beunghar-beunghar. Wadah nu goreng hayang pinter. Lain ku sakola-sakola luhur, lain ku masantren-masantren luhur pinter. Nah, eta Nabi Muhammad teu masantren pinter. Sok rek nepi ka mana lur sok. Mangga lajang mikir teh. Nah ari Nabi Muhammad kuliah henteu SMA masantren, tapi nah Nabi Muhammad orang paling cerdas. Dunia mengatakan Nabiullah Muhammad adalah orang paling cerdas. Kunaon Pak? Wadahna nu alus. Urang masuk kalau luhur tapi boloho, nah wadahna goreng. Naon eta wadah? Hate. Keur bodoh wae saban geureuh ka batur, komo geus pinter moal teu panati ka batur sia eta mah. Ka harta surupina. Mata hakikat nu ngaran hirup adalah wadahna hate. Aduh. Ari hate rujad mah tong ngarep-ngarep hirup maju, hate rujad mah demi Allah lah. Moal dibere kamajuan hate rujad mah. Naon sababna? Teu maju wae geus sombong, komo geus maju moal teu adigung sia eta bebeakan. Geuning aya cenah jelema nu kotor hate tapi beunghar, eta mah sungkunan. Ibarat budak ibu ditutah-titah tara daek, ari kana jajan beuki. Kumaha ibu ngalungkeun duitna mere duitna pandikieun, da kitu cenah jiga bapa maneh. Ai gawe tara kana duit beuki, tah kokod disungkun.
gedong boleh sigrong, mobil pek mae mewah, sawah teu naon lega, harta loba, bro dijuru bro dipanto ngalayah di tengah imah, ngan lamun sombong dirina yakin eta harta jujur tamat ukur nepi ka dunya, teu tamat nepi ka urusan akhirat. Kahartos. Kunaon sabab wadah. Ieu kuring yakin almarhumah. Teu kudu budak nerangkeun ka kuring, teu kudu ibu nyarita ka kuring, kuring karek panggih ayeuna, ieu ku kuring diteguh ieu almarhumah. Cekuring ya almarhumah kahirupan di alam dunia na baheula teu goreng-goreng acan, teu nyieun kagorengan, seteu boleh alus, ramah, someah, dareh deh, alus budi, hade basa. Nama kejeng bisa nyimpulkeun kitu. Ieu jawabanana poe ayeuna, ieu nu hadir kuat sakieu. Coba lamun almarhum hatena sempit, moal datang na bisa kieu, Pak. Bener. Mata kuring nanya tadi, ai geus maot hayang naon? Hiji, lega alam kubur, gitu lain. Lamun hayang lega alam kubur lain engke. Da di kubur ukur 1 meter 2 meter. Hayang lega alam kubur mah ayeuna di mana tempatna? Wadahna legaan hate. Ngarah lega alam kuburna. Nu kumaha lega hate? Asak hampura ka sasama, didolimi tara keheul, diledek tara hianat, dipitah gitu amek. Lega hatena, lega alam kuburna. Sempit hatena, sempit alam kuburna. Kahartos yeuh. Allah ya cekuring ge kaharti lain engke lega alam kubur kata di akhirat teh aya di dunya budak batur diusir kata tangga tara barang bere nu ngeclok tara dibikeun wah kacau eta mah Allah ieu teh akhirat teh meunang hayang lega alam kubur sedengkeun jelema can nganyang ka alam akhirat tapi Allah geus mere ibroh di dunya atuh naon eta wadah al qalbun malikun hate adalah raja sing jadi raja atuh hate teh da di dunya mah rarajaan. Pak Presiden Jokowi raja nya tapi rarajaan geuning eureun mangga mirujung lungleng deui sok Roma Irama raja dangdut bener ya raja dangdut rarajaan sakedeung deui giriren situ percaya tah sok dek naon deui sok ngomong raja sok jadi manusia mah geuning raja lain raja asli rarajaan bener ibu LP Sukaisih ratu dangdutnya raratuan sakedeung deui giriren tak ibu ge lain gelis ibu teh gegelisan nah eta geus kolot eueuh gelisna mau nya gelis awak meber gitu jadi gegelisan ayeuna bapak lain kasep tapi kakak tuh kuring lain pinter tapi pipin bobodohan naon make jeung bangga ku bobodohan hirup teh bener ya nu boga jabatan teu kudu sombong KBG jajabatanan mana eta geuning aya pensiun tadi gini 60 tahun 55 tahun kahartos heuh aya kahartiona man alhamdulillah sabenerna Pak lega alam kubur bisa dijawab ayeuna kunaon ku lega hate talung lega imah talung lega dada nu boga imah so urang diajar mikir deh tarung lega imah talung lega dada nu boga imah lega imahna ngan sempit dadana eueuh nu nganyangnya sempit lega dada sempit imah loba nu nganyangnya jadi ibu hayang nu mana tah hayang lega imah sempit dada hayang sempit imah lega dada pokoknya mah Pak alhamaha pujur hawa takwaha pilihan ngan syukur dua entong makejeng ngarang hayang lega imah lega hate eueuh hayang lega imah sempit dada hayang lega dada sempit imah jarang lega imahna lega dadana jarang ngan lamun jelema geus nepi ka dinya bandungan nalika maotna tah almarhum teh mungkin bisa jadi lega imah lega dada mana bukti ya dina natusna kuat ngabalad kieu jalma centang tuh ibu tah lamun urang boga amal anu goreng teh sempit dada lamun jelema sempit dadana boro-boro diabring-abring boro-boro didoakeun maot teh bangsat ditonjok kuburan ge modar sia
bener lur. Ternyata amal engke teh geuning, kahirupan engke teh kumaha ceuk ayeuna, maka hayang salamet di akhirat, salametkeun panon ibu ku tawado, salametkeun bibir tong nyanyerikeun batur, salametkeun ceuli tong hayang wae ngadenge gosip, salametkeun hate tong kotor, salamet akhirat, salamet ayeuna. Well tah. Ari ngomong hayang salamet di akhirat, ayeuna popolotot wae ka batur boro-boro akhirat, di dunya ge ditonyok atuh. Jadi akhirat mah majra'atul akhirah. Dunia mah majra'atul akhirah. Ari akhirat mah tempat hisaban saenggeus di dunya. Otak cekuring mah talung kene di dunya hisaban. Ibu teu boga beas bisa ngecelok ka tetangga, coba di akhirat. Bari di akhirat lain teu boga beas, teu boga amal deuk ngecelok ka saha. Nu tadi saurpun guru 3 rupa sedekah jariah eta teh ecelokkeun. Budak soleh, doa anak soleh, eta teh eclokeun, ilmu nu manfaat, eta teh eclokeun, sehingga di ditu teh di akhirat engke teh dihisab ku Allah teh heheotan, gogoleran, senang. Nama gejeng senang. Di mana harta dipake naon? Lol sedekahna abdi Gusti saksina ieu masjid ngajungkiring kieu harta anjeunna. Lol nu yatim abdi Gusti saksina abdi teu sakola jadi bisa sakola, abdi saksina manfaatkeun hartana. Lol si miskin abdi Gusti saksina pernah ngadahar, pernah teu ngadahar, pernah teu dahar, tuluy anjeunna mantuan ka diri abdi. Nya matak tong keung ku hisaban Allah, lamun boga amal, lamun teu gablek amal kakara keung. Da eueuh saksi di dituna ka harteu. Genaheun euy ceramah euy. Nah, unggek sararea. Tuh. Matak cekuring ge dunya teh ieu teh pake atuh keur ibadah. Ngarah di akhirat teh aya ladang tina ibadah, aya eclokeun. Seulah nepi ka dinya bisi lieur teuing tah. Lega alam kubur, jawabanana sing lega hate. Legana alam kubur, jawabanana lega hate jelema memeh di kubur. 2. Hayang menang penghampuranya. Di akhirat hayang menang penghampura, bener. Di mana jawabanana? Engke wae di ditu. Jadi geus mau teh ya Allah punten abdi nya kitu teh. Di mana jawabanana? Lamun hayang menang panghampura Allah engke di akhirat, di mana jawabanana? Ayeuna. Kumaha carana? Sing asak hampura ka jelema nu goreng ka urang, sing asak hampura ka jelema nu dolim ka urang, sing asak hampura ka jelema nu ngewa ka urang. Maka di akhirat innallaha ghafurur rahim, saestuna Allah teh maha pengampun, diampuni dosa urang, da urang ge sok ngahampura dosa jelema nu dolim di alam dunya ka hartos rupina. Jadi lamun hayang menang panghampura di akhirat, ayeuna sing asak hampura, isuk ibu dihina, dicaci, dimaki, diledek, dipitnah batur, boro-boro masih eta datang ka imah, dina henteu bebaskeun. Lol aya batur ngeclok ka ibu, mang tahun-tahun teu dibayar, ceuk hate teu nanaon teu dibayar ge bisi teu bogaeun, bebaskeun. Tuh menang hampura teh. Lain ieu mah nya ngeclokkeun nyajieun status Facebook. Teu cara janjina sabulan, anu geus sataun. Kacau duit lapur amal lain. Tah ieu seserian eta teh nu rumasa teh. Nah atuh cenah batur teu mayar-mayar hutangna ka urang. Bisa jadi ku eueuh, bisa jadi ku teu niat. Nama kejeng teu niat, bisa jadi takdir keur ibu. Nama kejeng takdir keur ibu, bisa jadi di ibu aya dosa nu dipupus ku cara teu mayar batur. Alah heueuh nya euy. Jejeng. Rada lingas itu Pak ulah dikira. Mun ibu kejadian dihina batur dicaci batur, apan jelema nu dihina nu dicaci nu dimaki teh Allah teh nyaah. Palebah mana nyaahna? Ibu dipupus dosa ku panghinaan batur. Matak nalika ibu dihina, sing ingat ibu teh keur dipikanyaah ku Gusti. Ayeuna urang mere ka batur teu mayar-mayar mang tahun-tahun. Allah teh nyaah ka ibu bisi aya dahareun harta nu teu munasabah teu ka jakatan. Bisa jadi jakatna dieclok batur teu mayar. Sakitu matak wayahna bubar ti dieu tataan jelema nu goblok hutang bebaskeun. Wah, ieu mah bahaya ieu. Daripada aku orang riweuh atuh da. Rada beratnya hirup akhiratnya. Hayang menang panghampura na di akhirat, urang kudu asak hampura. Aduh, jawab teh jawab. Lega alam kubur, legakeun hate samemeh di kubur. Hayang menang hampura, gerah hampura jelema nu dolim ayeuna di alam dunya. 2 tah. Katilu hayang naon deui tah? Hayang caang alam
Hepan kitu doa jalma nu geus maot ning bapak ai kanu maot muga-muga ditampi iman Islamna gitu dilegakeun alam kuburna dihampura segala rupa dosana laras dipaparinan oncor cahaya ti Allah Rabbul Alamin ditempatkeun di tempat tumbang saya heuh jawabanna teh ayeuna lain engke di ditu ayeuna hayang menang oncor di alam akhirat oncoran jelema nu poekeun dina peuting ieu saha jelema nu poekeun saha nu geus boga salaki boga pamajikan der beger keneh kapangih ku hancip jam 12 maneh mengo boga salaki boga pamajikan der beger punten pahancip kapoekan jam 12 lur ternyata nu poek lain berangna tapi nu poek mata panona kumaha cek hancip heueuh geus bae ngan wayahna maneh kudu tobat eureun milampah pagawean kitu ku kami ditutupan omat ulah sakali-kali deui tah hakikatna ieu hancip teh ngoncoran batur maot teh pahancip meunang oncor akhirat nah geus ngoncoran batur nu keur kapoekan beda lamun hancip ngomong-ngomong kagorengan si eta jangkrik bos tah eta mah sarua hancipna ngadon poek eta saha eta nu ngoncoran anu keur poekeun teh Pak Ustad Pak Kiai Pak Ajengan para ulama leres aranjeunana teh keur ngoncoran ibu sesuganan kuring ka oncoran ibu ge ka oncoran hayu atuh urang bebarengan lempang dina oncor kahirupan agama tuh jadi kajawab tiluana nanya hayang caang alam kubur teh ternyata geura oncoran jelema nu poekeun di alam heuh saha nu poekeun teh saha tah nu boga hutang cek pangaosan kasaha itu pandina acara haulan anu 100 poe aduh hampura naha pan emak teh boga hutang kanu boga hajat harita teh emak moal datang isin poek pak loleh kuring aya bab alus kan bagian urangnya kunaon euceut teh datang gaduh sametan kasaha nya kanu ngayakeun acara sabaraha 300 yeuh ku abdi dipangmayarkeun gebro maot abdi caang alam kubur sabab geus nyaangan jelema nu poekeun hayang caang alam kubur geura teangan jelema nu boga hutang pangmayarkeun atuh kumaha ceuk ibu ceuk bapak yah barorah mayar nu batur aing ngegede atuh lamun kitu paroe kabeh atuh tuh mata bahasana ge bahasa ya Allahumma gfirli kitu pan bener tuh bang doana gitu Allahumma gfirli ya Allah paparinan panghampura kajisim abdi bener Allahumma gfirli paparin panghampura kajisim abdi ari ibu palebah ngadoa eta ingat kana dosa atawa ukur dina salat Allahumma gfirli wali walidaya warham amin amin geus gitu sing nyecep doa teh kana jero tah Allahumma gfirli nyurucud cai panon inget dosa keur sesentak ka batur inget dosa keur kaluar tina janelarana inget dosa nalika keur pasarung-sarung keur lalajo wayang inget dosa nalika dititah ku kolot tara ngagugu inget dosa nalika aya nu ngecelok bari duit aya nyebutkeun eueuh inget jadi bahasa Allahumma gfirli sakitu we cukup keur murageun cai panon lamun satiap jelema nyecep eta doa kana hate naha urang teu da urang mah ngadoa eta teh disebut ilahar kebiasaan jeroana nama teu ngarti-ngarti bener komo palebah wali walidaya Allahumma gfirli paparin panghampura ka jisim abdi inget dosa urang ti leutik nepi ka dewasa dewasan nepi ka gede ti gede nepi ka kolot inget nyurucur cai panon ku Allah dijadikeun panghapus dosana lantaran jelema menyesal kana perbuatanana wali walidaya inget ya Allah paparin panghampura ke ibu Rama abdi sadaya inget ibu dikandung 8 bulan lilna barosot ke alam dunya ngariweuhkeun ngaran kolot dititah ku kolot tara ngagugu lamun dititah nyebutkeun lamun dititah nyebutkeun embung lamun aya dahareun dibeakeun ku ibu inget ngaganggu sarena kolot inget kolot keur dahar diganggu ku hayang kacai inget nepi ka beuki ceurik eta bahasa Allahumma gfirli wali walidaya beuki ceurik nah inget karena dosa ai urang mah da ngadoa teh teuing inget teuing teu eta mah mangga we terserah bapak terserah ibu rasakeun ku ibu dina ngadoa kabawa teu hate urang
Allahumma gfirli jug nyurulung cai panon Gusti abdi teu panon ieu sok pake papolotot ka batur ceuli ieu sok resep ngadenge gosip bibir ieu sok nganyerikeun hate ieu nu kotor wae lengkah ieu nu kana salah otak ieu nu mikiran kana kagorengan Allahumma gfirli ya Allah sing sadar nepi ka dinya atuh aya nepi ka aya nyebutkeun Allahumma gfirli teh komo palebah wali-wali daya warhamhuma kama rabbayani shogiro paparin panghampura ka ibu jeung rama abdi gamarkeun pamenteuna gamarkeun rambutna gamarkeun awakna gamarkeun nalika urang ngariweuhkeun gamarkeun nalika urang ngarepotkeun gamarkeun nalika urang keur leutik hohoak anu jadi kolot nyerina ngalahirkeun moal aya nu leuwih nyeri batan ngalahirkeun naon eta nalika anak geus gede wani ngahoak ka kolot nyerina leuwih ti ngalahirkeun anak bener teh mata cekuring ge jawaban mah ayeuna di dunya lain engke mata jawaban mun indung barang penta nyai hayang baso jawab ayeuna lain geus maot kakara dikirim nyai pangnyuhkeun kopi geuwat ayeuna pangnyuhkeun kopi bikeun ka bapa ari geus maotna dikirim mangga bapak nyangakeun Aji Sari pangabakti ieu kopi narek dikocekeun ku saha ayeuna jawaban tetah ayeuna Pak kahartos rupina da anu ka ditu mah naon ieu tah naon ngaranna teh haul natus sebenarnya ieu tah anu bukti ka akhirat mah lain tuangan diantarkeun ka kuburan ieu tah ngadoa tadi geuning tawasul tahlil babarengan eta nu ka ditu kahartos rupina ibarat kurban ibu kurban ibu asa kurban aja kadang deui engka teh dina cukang siratal mustaqim cenah puma mun sapi hiji lamun kurban sapi hiji maka engke di cukang siratal mustaqim bakal ditumpakan ke tujuan atuh meureun rumang ieu naon sing maknana sok urang pecahkeun ayeuna naon maknana nah anu datang ka itu sapina nah anu datang dagingna nah anu datang tanukna lain nu datang adalah kepatuhan urang ka pangeranna kahartos ya kitu anak termasuk ieu ngadoakeun aya ge nu datang ka ditu adalah kepatuhan anak ka indung bapana kepatuhan tina patihahna kepatuhan tina ngadoana kepatuhan tina tawasulna maka alam caang alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna nalika anak cicing dina perkara nalika indung keur di alam dunya alus maka tuluykeun ka alusan indung bapa nalika geus mau ta eta Pak konsin sekali deui indung bapa urang boga kaalusan tuluy maot tuluykeun ku anak-anakna nyieun kaalusan saperti indung bapana maka kaalusan anak jadi oncor di akhiratna naon sabab aya nu nuluykeun anak cuna bener ya malahan mah sebagian ulama mengatakan ibadah nu paling keren keur almarhum adalah kada yo lakukeun yo ku sararea ibadah nu paling keren keur almarhum nu tos maot adalah nyadiakeun Quran bikeun ka pasantren cenah dibaraca meuli sajadah teundeun di masjid meser karpet lain kapret meser karpet teundeun di masjid setiap jelema ngalengkah kana eta karpet milu salat milu sujud milu ngadoa di mana sumberna eta karpet ti jalan nu gaduh hajat saha eta ibuna almarhum sahabat Ibu Yanah binti Bapak Usnen ti dieu kunaon ibu bet bager didikan ieu sabenerna di dunia teh ngocor ke akhirat teh lantaran aya didikan anjeunna bener teh Bu asli lur sabalik ngalamun anak tiung dibuka tah teh ngahina kolot di akhirat maruk moal ditanya kolot teu dididik cenah tuh budak aing maneh di dunia kuat dibukakeun tiungna dididik Gusti disakolahkeun bedegong atuh matak ibu ditiung kita nya ka kolot pengajian kita nya ka kolot maca Quran teh nya ka kolot maca sholawat teh nya ka kolot bapak sholat teh nya ka kolot geuning akhirat teh ketergantungan dunia saha eta anak-anakna matak alus anakna didikan kolotna maka di akhirat adalah alus keur indung bapana berkah dunia berkah akhirat well ampun ada di Banten panas kieu Pak paingan atuh kat ngesang kieu ceramah di dieu masa ngabedug macul
Ayo orang iya Cimaung, orang Cimaung. Ayo orang Cimaung, ayo tempat wisata di Taman Langit, Puntang, Curug Siliwangi, ayo agar ayo. Di ditu mah ibu mau kuat kieu disimut, tiris. Ayo kuring di juga yang dibuka baju ge. Buat hareudang gitu. Tapi panasna Banten teu sapanas ka Bogoh di Kawin Batur sih. Geus kajawab teu ku sararea. Hayang lega alam kubur, legakeun hate, hayang dihampura dosa, asak hampura di dunya, hayang menang oncor di akhirat, geura oncoran jelema nu poekeun di alam dunya. Ta eta jawaban di dunya. Jawaban di akhirat teukeun we engke da Allah anu maha uninga tong keung ku neraka akhirat tapi keung mah urang ku neraka dunya. Naon sebabna? Di dunya nyieun neraka, di akhirat ge boga neraka. Di dunya nyieun surga, di akhirat ge boga surga. Matak ayeuna urang sok nyieun surga, bibir salametkeun ku tong ngomongkeun batur, ceuli tong resep kana gosip, panon tong pepolotot kana kagorengan batur, suku tong ngalingkah kana salah, ieu teh nyieun surga, maka di akhirat ge meunang surga. Lamun panon pake molototan batur, ceuli resep kana gosip, cokor begitu tejeh, lengan begitu tunjuk, tak eta teh ditonyok batur, di akhirat ge yakin lain menang kasalametan tapi menang kagorengan. Jadi akhirat teh kumaha ceuk dunya adunya majru'atul akhirah, ari dunya teh tempatna cukangna menuju alam akhirat. Bapak Ibu sadayana dari doa mah tadi ge parantos ku Bapak Ustad Bapak Kiai anu di dieu tempat oge ceramah sakitu sayana aku pun lanceuk sim kuring mah anggap ngadongeng sararea. Mudah-mudahan ibu sararehat jara ragjag Bapak Ustad Bapak Kiai sing pararek milik dareukeut rezeki anggang balai sing jarauh cocobi atuh doakeun sim kuring ieu teh budak ngora atah keneh bae ngaran budak ngora kon atahnya tah doakeun ku sararea mudah-mudahan si putih sehat salamet panjang umur barokah ilmu ku amalna barokah umur ku ibadahna barokah harta ku sodakohna barokah pangajian ku daek migawena. Jadi barokah teh engke bubar ti dieu barokah umur ku ibadahna barokah ilmu ku amalna barokah pengajian ku gawena. Matak bubar ti dieu wayahna ceramah anu tadi kahiji pun dulur sae tawayahna ieu ge bubar ti teh kudu anger cicing dina kasayan atuh ceramah kuring aya meureun aya we saeutik-eutikeun ka alus atuh tapelkeun ka alusan masing-masing na awak kuring jeung awak ibu da alusna jalma nu ngomong agama moal aya nu leuwih alus tibatan jalma nu ngamalkeun agama. Bener Ibu? Geus bener mah ngeusan. Bapan geus bener. Hadirin kaum muslimin sakitu nu kapihatur. Mudah-mudahan urang sakabehna ditepung labungkeun ke ku Allah Rabbul Alamin kalayan tepung dina kayaan rahmat salamet dunya akhirat salamet lahir salamet batin. Malah mandar urang sakabehna sing aya dina magfirah Allah pitulung Allah sabab rumasa urang teh loba dosa loba doraka jajablogan dina kamaksiatan lamun lain panghampura jeung pangampunan Allah cantang tuh urang boga kasalametan dunya miwah akhirat. Sakit nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamri hampuran nu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hareudang Pak tapi sami orang dari sini sami